Ada kan ia boga dulur Akang Muin. Anjeunna heueuh nembe teh keur sehat deui alhamdulillah. Tadi teh kapungkur nama ieu teh Muin teh lintuhnya. Lintuh kagila-gila. Sabaraha kilo keur lintuh? Nya aya datang ka 55 kilo. Ayeuna sampai 60 mah. Ayeuna cuman 43 kilo pot. Kumaha atuh pot? Ieu teh pejuang keras ka anak-anakna, ka keluargana, ka karunya. Baheula nu mah ieu teh jadi bos jengkol. Segara-gara jadi bos jengkol meunan. Jadi bau jadi kakakuru. Tapi ai dahar maroge nih. Ya, tilu kali ge mucung. Mucung udud. Ududnya komo ka sepur. Heuh syukur aya sehat keneh mah. Kajeun. Ya, gitulah. Awak masih silahna heuh kuru oge. Kan bener penting mah sehat. Da anak geus boga lain. Boga dua. Nama pikiran harus dibebaskan, Pak. Ya. Kade eta mah penting pikiran teh aduh kot ka kana sirah teh deuh. Lieur. Tah Mang Tata ngakana Mang Tata. Mang Tata bagus bosen diwawancara ge. Berarti ayeuna teh ayeuna teh keur ngelola di mana ayeuna teh Kang Muin teh? Ayeuna mah keur rada senang. Senang. Nya. Di anger boga anak buah mah boga. Itu. Ya teh Kang Muin teh dipercanten ku dununganna bagian nu urang mah direktur. Direktur tukang heuh biasa dununganan pura tunjuk-tunjuk ayeuna mah Kang Muin sok nunjuk-nunjuk. Nah istilahna jika misalkan si Kinta da kaditu ambil naon bae lah tak ieu nu nguruskeun teh. Doakeun saya cenah ngomong mah yang lintuh deui. Pot sing sehat di potnya. Ya heuh penting urang teh resep we katingali jeung dulur teh heuh paamprok jonghok teh kitu nya. Sing sehat Muin teh da ade gorengnya teh ces aing. Ces aing ai pura manuk silih ejek silih heureuy teh jeung aing gitu heuh. Kade intina mah semangat. Oke. Mental kuat. Singnya pokoknya masih inget ka turunan jadi umurnya awet deui sing panjang umur intinya heeh sing coba sing sehat.